Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinundanget ieu sim kuring bade nyaritakeun deui dongeng Sunda pikaseurieun. Mangga atuh nya ka pamiarsa wilujeng didangukeun. Dongeng Sunda pikaseurieun anu ngeunaan buah alpukat. Bapak, budak ngajorowok di luar bari lumpat. Aya naon? Itu si mamah bade meser alpukat, wiosnya abdi hoyong. Budak teh ngaglendut ngarayu. Nyapa nya. Atuh pak, muhun atuh jung. Asik. Budak teh lumpat deui kaluar ka tukang dagang alpuket anu ditanggung. Meuli sabaraha kilo, nanya ka pamajikanna sanggeus asup bari mawa keresek eusi alpuket. 2 kilo. Sabaraha sakilona? 15. Oh, kumaha kitu? Pan cenah tadi isuk-isuk ngeluh pedah resiko kapake ku mayar hutang. Ari ayeuna kalah meuli alpuket. Atuh beuki kurang. Tuda budak hoyong. Mamah we nu hoyongnya. Nemblehkeun ka budak. Mana cing ninggal? Pamajikan ngasongkeun keresek eusi alpuket. Garede alpuket namah ngan naon? Bakalila ka asakna. Nah ada geus kolot saur si emangna ge. Tuh ieu ge aya nu asak 2. Dasar pangoluan eta mah bari kukulutus. Kumaha kitu? Tinggal we. Geus 2 minggu budak teh ciling cingcat wae ka goa. Naon ari teteh ambak-ambakan wae. Tuda abi teh hoyong alpuket mun teu asak-asak. Tuda ngora keneh jadi lami asakna. Ning basa eta asak. Benten deui atuh eta mah teu sami sareng nu dipeser. Nyamperkeun ka goah terus nyokotan alpuket. Dipindahkeun kana keresek. Terus dibakutet. Ngarah haneut. Suganan tereh asak. Sanggeus ampir 3 mingguna. Budak ngajorowok ti goah. Kah, arasak tuh. Bari mencetan keresek. Mana? Muka keresek. Ning, kunaon? Nyamperkeun pamajikanna. Mikeun keresek. Alpuket. Nanahaun. Tibatan asak kalah peot. Jong baruruk deui. Bari milihan. Suganan aya nu teu buruk. Tah. Pamajikanna manggihan hiji nu teu buruk. Terus dibikeun ka budakna. Atuh budak teh atoheun pisan. Mah gulaan mah. Mikeun ka indungna hayang dikana gelaskeun. Terus digula beureman. Dongeng Sunda pikaseurieun ngeunaan budak. Biasana yana budak kuring nu cikal umur 7 tahun ari bawa ka ondangan tara milu dahar. Ukur ngabaturan kuring indit teh saenyana. Tapi kamari mah milu ngalas sarua jeung kuring. Malah mawana rada RR sagala ku ondangan sejen. Da eta budak teh rada pikasebeleun. Kieu caritana mah. Kawuwuhan bapana budak teh nyunatan anakna. Bapana budak teu bisa datang. Ngaku kuring diwakilan. Kuring indit teh
Kadua budak nu panggedena. Carita nama geus nepi we ka tempat nu dituju. Jalan kadinya ari usum hujan jeblok pisan. Hari tage kitu sapeupeting hujan terus. Ari kuring dacan apal tea make sapatu hakna rada luhur. Atuh di jalan mineng ngablesek nya kapaksa sapatu dijingjing. Memeh parasmanan kuring jeung budak ka sumur heula meresihan sapatu. Waktu ngalas kuring mah biasana we da kolot. Satik-etik asal dahareun kaasaan kabeh. Nu sakira-kirana beuki mah budak kuring mah henteu piringna katempo rada mentung. Malah satena ge aya tiluna. Kuring nu tadina rek nyokot sate oge jadi tetulus. Era leheung mun nyecepna 2 amplop. Budak kuring disigeung sangkan nyokot sate tong satilu-tilu. Da batur mah geuning hiji sewang. Nu disigeung kalah malik nyereng. Bari pokna teh, "Wios atuh mah, da satena ge seueur ieu." Ari budak teh bisa ngabedakeun di imah jeung di nu hajat. Puguh we kuring era ku ondangan sejen. Hayang nyiwit budak kapaksa ditahan. Basa keur diuk dahar ngarendeng jeung budak. Kuring ngareret kana alasna. Bet kabita ku sate. Nya pok we kuring ngaharewos. Nyan, mama ngasan satena hiji nya. Entong. Nah tadi mamah teu nyandak. Tembal budak rada tarik. Meni pika sabelan teh. Demani gregetan hayang nyiwit je budak teh. Basa balik ti ondangan budak di papatahan. Mun di nu hajat tong kitu. Tong ngalas seueur-seueur teuing. Isin cek kuring teh. Jeung rupa-rupa papatah sajena. Tepoho bari diciwit saeutik eta si budak teh.